jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total. Minta doa ke kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureud. Aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh. Di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh. Ku Tuan Syekh ditanya, naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana ku usaha kula ambruk supaya menyat deui. Munggah aja tuh cek cenah. Sok kabalinger mama. Atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji. Emang munggah haji ka Mekah atuh lain. Pan munggah haji maka Baitullah, atuh Baitullah teh pan lain di Mekah. Dih. Wah, Tuan Syekh teu bener cenah ieu cakatenya. Sule sok tunjuk jurhat teh sakala teu bener teh kana naon. Ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema geus diangkat jadi wali morosot ngagejubar deui pangkatna coplok. Hiji ku sebab bisa babil harfi pagaweanana nyana anu tadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah na geuneuk malekmek aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depag. Ibadah yang diangkat jadi MUI, ibadah yang diangkat jadi ketua NU, ibadahna hayang boga Avanza, ibadahna ceramahna hayang kabeli Fortuner. Atawan teu hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU atau aing mandek partisipasi bae. Itu kene di negara aing mandek berjuang bae Allah manyahun ieu ngan aing masugan we ku ayana kitu dibere kamulyaan ku Gusti Allah sarua morosot. Hayang mulia, hayang agung, hayang di kiai-kiai naik hayang di buya-buya. Mun ngariung gelasna 2 nyana marah hayang 4. Leg-leg Gus ya gelas. Nyana mah keur ngaji ge ngopi bae. Ieu teu beres. Wa huwal hamdu hamba joret. Nomor keduana makhfudun bil idhofat nyana makhfud handap yani ngegejebur ku sebab diidopatkeun al arazil was sahbati babarenganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat munggu Allah terlena nyana sebabnya na babaturanana ejeng DPR milu nyana kabeleteran babaturanana ejeng pamarentan nu zalim milu nyana babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual kunyana 150 eta duit siluman kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah. Aduh eta nya gabeleteran geus kitu morosot nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan nu teu beres ka bawah sakaba-kaba. Almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qauman husyira ma'ahum
pokok nama kumaha batur diuk mentekla tujalisul mauta fatafu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae kajen teuing kadeleuna hirup poreng paeh dadeh saha wa manil mauta yaruhallah qala ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajen nyana make sapari kajen nyana make sapatu herang horeng pae babarengan jeung gubernur horenganan gubernur pae babarengan jeung pengusaha horeng pengusaha pae babarengan jeung kiai-kiai Golkar horeng kiai modar. Iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran kabawa hate urang bae. Urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta pae urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana. Kulantaran urang teu nyaho bahwa nyana pae urang milu saideologi horeng urang jeung nyana pada pararae. Cuali lamun urang geus kuat ajen teuing urang babarengan jeung saha ge urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim, jelema nu munafik. Boga cara tersendiri nyana dakwahna. Guys, sebab nyana geus jadi pilihan Allah. Ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihayah. Endahan terlena orang kumaha dongeng kibar siso 500 murid mun ngadoa ngebul kibar siso nanyahun doa diterima jeung teu diterima bahkan kibar siso bisa lulumpatan di luhur hihiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar siso tapi ternyata hubu dunya nyana. Iyalah gara-gara cinta dunia baru siso maut keluar tina agama Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema hebat eta tergantung guruna. Baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik timimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ka angka 2 saminggueun naik ka angka 3 saminggueun tarap tila rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranyana dipagahan ku nyana yeuh nyekel kapurna kieu yeuh nyekel penana kieu dipagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun. Emang nganggang tendet ngeunah teh seperti sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal galuaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alfiahna hebat keluar ti pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar ti pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngajina ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik teh ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah
guru na bakal ngadidik itu pencak murid bakal temenang salah seetik aya kararas liwat dijotos tergantung guru na itulah didikan manusiaku guru na lamun aya kiai kopeahna miring murid naga milu miring lumantakan nyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu lamun aya make samping calanana kahandap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna kahandap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg kahadap sieun cacing ieu mah khuruj teu kajahoan bagi kumaha guruna kajeung kumaha kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat, dididik peralatanana, dididik perpikihanana, sangkan ketikanya nang urusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui. Moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya. Pan zahir manggeus diliwat ieu mah neuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu fikih heula beusi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk ngurusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun besing ke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teh nyaho arah teh kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji di daerah masjid mau salat tanyaeun eueuh kuari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe eueuh dangjeng nanya eueuh nyana teh nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat nek jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy Baitullahna di mana cek nya ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih nek jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat ieu mah teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan kacai eueuh kahimeng kuari masoal zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok urang terapkeun haid beat mangga deka mana maneh deka Allah nah make jeung deka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah haju deka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deka Allah na bener di imah dagang teu dagang endek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia piceun warungna piceun warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek sama kos main gapleh kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya piceun bikin ka batur nya sia bener deka Allah bener nah make deka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ka Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener
jadi teka Allah gengke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia deuk di ka Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh ieu teh PNS maksudnya jadi PNS maksud jadi PNS teh abdi teh uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus ka ditu bae jadi PNS bae mun hendak ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis sekian eureun saya jadi PNS da beuh pait amat encan sakumaha ieu mah encan tambah peuheur karek pait doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS da mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orang dalangnya pinter bener sih di ka Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di ka Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya bae boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha pandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh mejeuna cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu saya emang teh hese norekat ngadengena urang torekat bajei sabaru ka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deuk ka Allah pan maksudna ge parojol we kiai wah ieu mah bagus ya kiai hebat sorban ge udeng-udengna bakul eleh bagul eleh malah aya pangkat ke Habib-habiban zeuti enak nih kiai abdi yang belajar torekat pangbeatkeun ayo di ka mana ye kiai ka Allah nah iya Allah pan urang asal ge minallah haju ila Allah ku Allah mending ti kuari deuk di ka Allah keun daripada engke paeh kaget datang ka Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending ti kuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun deuk ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel bae teh sasalaman lumayan dapur-dapur TC teteh meureun gerak Allah manan gitu gerak juri ceuleun gerak Allah juri teu mah tuh kos kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudnya kayak gitu malah aku lagi nyen menerima siswa baru eta pesantren jurig temen nugas gitu kok mau pesantren modern mah teman jahanam teman tuh urang lamun kadengi ku nyana pasti nyana ka urang nyalakeun ieu keur ngaji bab naon bejakeun keur ngaji bab syariat batu los deuk sakola di mamana ge di misro los amis di jero ieu mah keur carita deuk ka Allah boro-boro modern pugu nu pasantren salap ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh jurig ye emang kumaha gitu geus kiai ulah kusuk buat beat urusan bae ka ditu santri asal nu sugih deukeutan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim
Abdul Halim nek kabeat jelema teh aya 5 ngajajar dek asup tarekat. Ieu diterima, ieu henteu. Geus nyahoeun cenah. Kajian teuing ieu mah henteu mondok, ieu henteu mondok. Mondok kan biasa doang teu boga santri, ieu mah ustad biasa bae, ieu mah boga santri. Kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah. Ieu hiji terima, ieu mah teu tilu. Enggeus bae Ki Abdul Halim mah tegas. Nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulama nya mah nya, geus urusan bae santri sia ka ditu. Sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah, kos Ki Pudoli bae sia mah. Tungtu mah ke Ki Pudoli bae tah. Lampiasanana. Padahal mah sia ge sarua. Aduh. Ese dek norekat. Eureun dagang. Ai kebergantungan ka dagang mah. Eureun jadi PNS tah. Ai bergantung ka PNS mah. Eureun jadi guruna. Ai bergantung kana kaguruan mah. Eureun nyaina ai bergantung kana kakiaiana mah. Ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkeun supaya timbul keyakinan hiji bae minallah ilallah titik abdi nyangakeun beung teu-teukeun tigoro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu abdi mah bebeneran ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng betara teh jauh kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae sia mah daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokoknya mah de kuku mah siap jasa abdi mah kumaha guru baik abdi mah de kuku mah ge dahar atuh mahnya guru teu mere tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru baik ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami bager atuh bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama sek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae hoga tuh puasa ai guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktuna suk-suk ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran nu tadi mah uduk do can dahar penteu mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aing nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jakadeuleuh itu kadeuleuh mah nganggap ieu mah kadeuleuh mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jeung ngabibita kula paan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkekeula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya daleukeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak geura ge blak
tuh jadi kotok deh tah lamun saya geus bisa kos kitu los deg dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan beri dablon lain gorekat erahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya maka artinya di beat ya ieu teh dek ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate dek ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu jan nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak rahasia anjing teu nyaho atuh ayo mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama. Abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah. Saya yakin ka mama? Yakin. Yakin naonna? Yakin naonna bae. Teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama. Hei, sia ka mana? Dek ka Allah. Di mana Allah? Wallahu alam. Menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deka mana deka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun. Anjeun deka Allah aya di diri anjeun. Ih, atuh abdi Allah keheul ngomong. Haju jadi Allah bae sia. Kakarek di beat teh. Jaheu nya tuh. Deka mana maneh? Deka Allah. Allah na aya di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. Aya di mana? Di diri urang. Maksud di diri urang teh kumaha? Can nyaho. Nah, dituduhkeun ku mama. Neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Deka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang. Deka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia, lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha? Aji diri urang mentek disebut ngaji diri. Tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang wajon apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum wajon teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum wajon teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan-urusan puasa, urusan dahar, urusan hudang ti peuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai endek didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mama kaharti tok mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang wah tereh jadi Siti Jenar ya aya belah mana tuh sama nanya deui bae belah mana tuh Gusti teh Allah teh ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum
artina maneh deka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum balikna ka diri urang berarti aji diri naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa ilam takun kanahu yara ente ibadah asa neuleuh ka Allah mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah Allah asa neuleukeun ka urang neuleuh ka Allah Allah neuleuh ka urang eta lah jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun usaha urang asa neuleukeun eta kan rarasaan nah supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha maka dibeatlah ku guru ieu lah laksanakeun saeuting baca ku manehnya sholawat lah kumaha sholawat si mama kan salat ka Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi nu pernah dibawa ka surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya Allah kakarak dididik ye jaheunya sing loba maca sholawat sok sapeting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa dipake ka resep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah deka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta ajuheulan mana heulan si eta mulai di ku guru ya sing tenang ya cicingna di dia tuh cicing di dia tah ya ge kumpulan sapoe sakali atawa saminggu sakali moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah iya ilu tuturkeun nya tuturkeun lain sambarangan teu bisa sabulan teu bisa sataun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mah tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum bi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatan di harapan guru bener 5 balik 7 balik deui bisa ka ditu nam sagoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok nya salah sih mah teu mondok gagahnya na dihareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kueri dididik ku guru mun cara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles
tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial ngus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut masa gede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran Wana sukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut Wana sukal hajari eta mah digosokan kitu dek hera batu bangkong mah teu dek hera kalah kakesel nu ngagosoka jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi ku ari herak batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren keuneunya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles ku ari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah nah ku harimanya nangis dididi ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah sagala rupa ge niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud tah mah saya bagianan eta mah tuh geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas horenganan dipraktekeun mah hes ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodoh ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang nu bodoh mah bisnis sayang boga duit ai kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia mui tinggal pinter naon bedana jeung si Edi anu dagang toge naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol si Udin dagang jengkol maksudna duit si Soleh jadi mui maksudna duit atuh hebat sarua pada duit doang nu ngabedakeun dalil kiai mah bisa ngadalil si Udin mah teu lantaran bodoh dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam ditanya ku si Udin yai ulan pan yai ka neraka ulah loba omong aing izin engke koben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai ulah loba omong ayo urang babarengan bae itu ge Habib Rojak aduh itu nu saha nu geus hideung Haji Pendi aduh geus hararideung jadi areng kunaonnya ieu yai jadi ka neraka kunaon Haji Pendi ngomong Haji ente ka neraka tuh aing ona maksudna emang dunia tiba lagi ayo dunia ge atupan meureun jabatur ge henteu kana neraka mah tilok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha tuh
kuari mau bisa terang-terangannya na sumput salindung aing ge mah tuh dibelem kiai kunaon ieu kana raga lah Golkar gara-gara nama ban maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina lillahi taala kalaranan di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar itu kiai itu kiai PDI sarua kana raka kene hambalaya dalil tinggal dalil tetap neraka baik lepaskan dunia lepaskan makhluk lepaskan nafsu jeung setan eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun perang jeung ISIS mah gampang perang jeung Amerika mah gampang perang jeung Nasrani mah gampang artina gampang aya waktuna mungkin setahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun selesai tapi perang jeung nafsu dimulai beat deka Allah di harita lah perang jeung nafsu ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur silaturahim bakal ku nafsu ulah segala rupa bakal ku nafsu henteu kubatur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah aing mah rek urusan umat urusan diri aing mantap disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulawaka nyalakeun can waktuna ku ari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah ngurusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah iyalah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai ku hari geus rapi eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung yai tarima teh hayang aing kunaon emang jore hayang bagus aya teh akur ieu badak baki pulau ali batu teu ieu mah bung pangagung bung pangalem bung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fis suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji nyeng celing ka deuleu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea eta memeureunana hese teuing teu mah meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi ngan loba teuing teu mah huis deui malik teu ka deuleu deui teh mah atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana mah geus huisan kabeh jembut huisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu keneh nah maka bakal kadeuleu engke pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala tu'rafu maratibur rijal maka teu kanyahoan pangkat seorang wali illa bi ashabi kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan bea kabeh kunyana guruna atuh kos kitu
guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber ki bae nama wer nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah kurang kikiran ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup aju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh udah sagupin asup nyana can keluar sohibul betna geus baralik geus neuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu gitu ya dipersilahkeun kakarak dilempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu deuk siap berangkat anu geus berangkat ai wusul maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi sholihin tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nuturkeun iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoana ku guruna sebab guruna keukeuh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibadug-badukeun lain dek dikukumaha dek diajak ka lawang Allah subhanahu wa ta'ala jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah nomor kedua makhluk riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga batur nyawad urang bendu can boga makom jelema nu kos kitu lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis eta mah kiai ojeg nu kos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal tadi berkatan atuh geus ngaco jauh kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh hiji-hiji acan minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikari ridho ku Allah turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an turutan Sayyidina Umar turutan Sayyidina Utsman geus lumayan nyana bisa tapak zuhud dina dunia geus nyai-nyayan ku hari ibadah nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk memual kapanggih sebab pamare Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa
Vespa geus eueuh ganti ku Mio. Ti Mio ku hayang Avanza. Kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah. Ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan. Boga pemajikan lain dinikmati saaya-aya bae lah ieu urang urus kuari japur kutut jadi pandian diurus pandian purus jadi bagus. Kula sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang. Geus bae lah irek ibadah mah. Eta bae hiji. Satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang. Ditoel nang karak, toel nang karak. Atung geus teu kudu bang neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub. Wah, ieu geus lain garasi ya. Tah. Nah, ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan. Tetapi endek ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk ku urang di kitu uzlahan. Padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika urang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk. Masalahna deka Allah. Kuari geus bisa eta, tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangheuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna deuk ka Allah. Mawaan hayang sorangan. Kuari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa urang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Ti dieulah urang terus ngopenan nafsu, ulah nutur nutum nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa. Kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deungger cara PKS. Moal bisa. PKS tinggal PKS. Wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun. Wacana calana rek komprangna kahandap haju naon garang-garang samping kaluhur cara potongan Cianjuran. Emang bisa husuku kitu. Lamun bisa husuku kitu mah meureun urang Cianjur harusu. Buktina jan teu. Biasa-biasa bae. Tita ngaleungitkeun ria posisi ria teu nyaho, tita ngaleungitkeun ujub posisi ujub teu nyaho. Jalan ngaleungitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa. Sakadar lisan matu gampang bae dulur. Sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon. Mangga. Balik we nyana teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu. Tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga. Ulah sok hayang berkat-berkat geus beres. Basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat. Nyana nu ceramahna. Ngomong jeung babaturana kasing salah. Mulai kita ngomong gitu. Emang dia menang di dia henteu lah kajian karena Allah bae. Ke mah tujuhna moal hadir lah. Eta penyakit eta kos gitu. Nah, ieu kan hese. Nah, eueuh di jalan iwalti kudu make metode. Metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah deuk make thariqah naon ente sarua. Acenah deuk Qadiriyah mangga, anak Sabandiyah mangga, anak Tijaniyah hegae, Utsmaniyah mangga, Rifaiyah, Nawawiyah, Rozaqiyah. Teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu. Ya Allah, ya Rabbi. Ninggalkeun dunia manggeus, ninggalkeun makhluk manggeus, tapi ternyata nafsu aya keneh.
di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur-nutur nafsu nutur-nutur kahayang pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajen ku kumaha ke kiai aya nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaranna jingnya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba atuh jaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol-tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu tapi sih ade aya di bab syariat mah tuh mangga bae sebab itu mah ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun izin qalbu ari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan maina sauka hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minan wa faizal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian qabla dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae qabla dina Allahumma rzuqni ya Allah terus cak Allah ambalai amat apa menta mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar dibanjeng hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung bloon kipu doli tolol hizib dipai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang dek perang wow pohara jasa ay di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae masyarakat kan geus kieu yeuh geus kieu bae asana ieu mah geeusan turun kan ka handap ka dieu pajar deuk geeusan naik deui ka dieu turun deui ka dieu nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk ieu keur carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah cak Allah aing teu kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cak Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah pas dapat ini makom naon ieu oh ieu makomna ngariung salamet ngariung doa salamet bae geus malah mah kabla dieuna mah geus hiji bae doana asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngariung ditu kitu deui masyarakat dadak kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya atuh aya keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok aju ka mana bae heran aing mah na ye nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanerakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu
ulah-ulah orang hayang soal rizki, ulah-ulah orang hayang sehat, ulah-ulah yang iya bakir carita hayang sorga baik nafsu kene. Moal boga makom indallah moal. Wajan jujung kelan moal bisa. Temenang orang norekat mementa sorga temenang. Aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi. Ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mangahormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun diri sorangan mah deuk ka sorgakeun mah deuk ka nerakakeun mah ngajanu Allah ieu. Eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap. Besi ka neraka. Aing teu siap jasa. Berarti nafsu keneh kan. Nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Makmun eta Ki Makmun anon ngaranna Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Wo borok di dieu euy. Bude borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awakna kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar judiu ka juga gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adenya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teu nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat geus beres salat bilatung diasup-asupeun deui. Diasup-asupeun deui. Kitu bae eta nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun, ditoelan bilatung diasupeun, geus beres salat diasupkeun deui. Aya nu nanya, "Ki, jak kiai lain banyak di ki bae gitu." Ki, eta teh bilatung kudu diasup-asupeun ka kadinya makhluk Allah, menang yeun Allah. Numantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareunnya nana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah tuh dahareunnya lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang ka dinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu ki eta leho nang Allah oh nang Allah teh teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu jelema lamun lain wali Allah mah moal bisa emang kumaha gitu di dinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana teu dikepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian ye emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing deuk dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu. Jeuh deuk kumaha? Ngomong mah urang keur ngaji bener. Ente dibere we gering 2 poe aju bae. Ente cai lah, kadukun lah. Ieu bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu bawa obat. Geus kiai, geus dukun, geus naon, geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan. Ieu deuk kumaha urang nafsu tah. Iya boro-boro dah hayang sorga ke kakak nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhiya bihi ilal hawa teh moal buang pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah
dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja katuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek katuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan purati menta-menta ya untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus di wali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kukula ada dicoba coba kutuan Syekh mejennya nyana keur hees batokna dipikeun bleng bae kapirunan udah ngees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah anu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun naonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan we sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan we nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir. Coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe bang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhluk kan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah diberet teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberet teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi bae ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Guys, urang wali mah ulah sok ngadoa-doa jannah gitu ulah. Ulah guys. Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa ayatan teu di nerakakeun ger-ger. Ulah saturut-turutna. Kudu aya nu nungtun. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureud aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh
Kutuan saya ditanya, naon, iya kula pengusaha, ajo, kula minta doa anak, usaha kula ambruk supaya menyat deh. Munggah aja tuh, ceknya nanti. Sok kabalinger mama. Tupan dunia kayak gitu, munggah haji. Emang munggah haji ke Mekah tuh lain. Pan munggah haji maka Baitullah, atuh Baitullah teh pan lain di Mekah. Dih. Wah, Tuhan saya itu bener sudah ya cakatnya. Sulah sok tunjuk jurhat teh sakala teu bener teh kana naon. Ka Mekah maneh teu boga ongkos, atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah. Di. Mana Baitullah teh? Eta kolbu teh Baitullah. Sok datangan teh kolbu. Perem. Bedak, bentah. Aya. Eueuh. Perem. Kolbu. Renungkeun ku hate aya kolbu. Bentak, aya. Aya kolbuan kan? Aya. Di jero kolbu maneh aya duniaan. Dunia nu leungit araya kabeh. Mun anu. Kayak ngembalikeun dunia. Geus benta tulung kan maneh ka kiai anu bener. Aju kiai itu teu bisaeun kan? Henteu, atuh kula ge sarua. Emang kula pangeran, atuh lain kula ge manusia. Teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui. Ge ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh. Perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid. Kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah. Dihirupan ku sa ku Allah. Engke di maotan ku Allah. Eta menang maneh usaha menang sa menang Allah. Eta maju nang sa menang Allah. Eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah. Balikeun hate ka Allah gerage. Ka Allah gerage. Deuk nanaon ge ka Allah bae. Hayang maju penta ka Allah, hayang mundur penta ka Allah, hayang sehat penta ka Allah. Nu boga sehat Allah, nu boga sugih Allah, nu boga harta Allah, nu boga maot Allah, nu boga hirup Allah, penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia. Ji cek dana teh atuh teu bisa kula makos kitu. Sasalaman. Beat. Geus tadi beat ku Tuhan saya. Gas cicing, tah dirinya digubung. Cicing diberenya na zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui. Kumaha? Alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan. Ih jariji caknya. Kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia. Ieu kuari geus resep kana dunia. Nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku kucuprakan dina kocomberan mama. Alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa. Tuh. Kuari teu boga nanaon nyebut sugih. Cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih. Kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari. Cicing dina kendaraan horeng kocomberan, cicing di tanah horeng kocomberan, cicing di usaha horeng kocomberan. Nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu. Horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan. Beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha. Lainang mama pan tadi ga titah ka Allah. Allah teteh nu ngitukeun. Oh, lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui. Beuh bisa kitu teh panang aing. Atuh mah berkat sia ka aing. Bersyukur mun aing gejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu. Hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa, tina teu bisa jurumiyah jadi bisa, kuari sia jadi jelema jadi kiai. Kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai. Kita bagi dua kudu inget ka Purwadak si sia ti bodoh ka pinter teh kapan nang aing eta kiai jahanam teman makos. Kiai teu beres teh kiai kuari mah. Mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engkenya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner. Kiai tolol kan. Kiai torikoh moal kos kitu. Eta bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan.
urang teh lamun ngomong kos kitu kadengen ku nyana marah ieu kan makom wali. Keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru, rimpak. Pondok pesantren naon ngaranna? Pondok pesantren naon eta ngaranna? Pondok pesantren Darul menerima siswa baru. Jahanam teh kos kitu. Wah nu kos kitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek mana abdi ieu mah santren. Jadi mah pondok. Ke kampung pondok beras sekali itu tuh aya pondok. Kiaina aja pendi di ditu. Bisa dagang karung saya di ditu mah. Oh, ulah ka dieu ke pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu, teh lah sapira dieu ngajina ge laletik teu endeup ge diulah-ulah. Ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dinya. Supaya jara di jelema. Orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig. Ulah aya. Tuan Syekh mah dikitukeun ge bu, mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah. Mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon? Sebab nyana menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu kecarita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cak jana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha pice dan bae nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta, sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia. Iqrar dihareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia. Kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia. Sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh ndek ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu. Mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah, kuari sia menyikapi dunia nu ku sia ndek ditinggalkeun kumaha. Sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit, nu direbut dan lain sebagainya. Sebagai sia manusia nu ikrar dek ninggalkeun dunia, coba sia kumaha menyikapina. Ketika urang dek ninggalkeun dunia, dunia jadi cobaan. Ketika orang dek ninggalkeun makhluk dararatang, berang peuting terus bae dararatang. Engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat, engke makhluk nu mere anu menta, engke makhluk coba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkeun makhluk dek ka aing. Ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat. Ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang. Sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia dek ninggalkeun makhlukna dek ka aing. Ketika ndek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan. Model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat cekeuna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid. Lu badak dek jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna. Lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah. Nu sebut wali murad jarang. Tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi? Eueuh urang teh ieu anu ngabimbing kurang menuturkan Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah imulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar atuh nu kos kitu da mah eta mah urusanana teh mah urusan lasa pira. Tuh.
nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi, urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi. Teu salah, lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah. Nu kos kitu mah tama sapira ning sapira. Sapira ning sapira. Nu kudu dituturkeun naonna? Sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik. Wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik, mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib. Tuturkeun ku sia. Ulah aya bohong saeutik ketika sasieun ulah aya di diri sia bohong. Bohong ka Allah, bohong ka makhluk, bohong ka diri sorangan. Awas ya. Urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu kaliwat. Munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan, komo pedagang, bohong malulu. Pegede gedena bohong pedagang. Pejabat gitu kayaknya. Mama, ya nanti kalau kesorean jangan dianya ya. Bisa di kantong aing kabeh. Da bagus gara itu emang teu bohong. Ditong keluar hahaha we. Moal teu ku galedeg teh jelema. Enggak bohong ka pamajikan, enggak bohong ka anak teu meunang. Enggak bohong ka tetangga, enggak bohong. Tah, hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujeuna masyarakat kabeh ge. Atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu. Je diangkatna dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah. Tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bed. Moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku. Komo ti hotel ka hotel ti moal aya. Moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya. Ku Allah ge engke teu dimasyarakatkeun. Iyalah ngan beda-beda engke tipeuna. Dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara. Eta tah keur usul ilallah. Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Wabeh nu keur ngeuneunahan. Dibere usul ilallah na teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah. Sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina. Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat, diangkat jadi rasul. Dihina di edan-edan, Hud edan. Habib Rozak edan anyar. Tuh kan kos gitu. Saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh, abdi nang Allah, masyarakat nang Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti. Atuh abdi ge ka Gusti. Ya, isuk page toge bakal maut ka Gusti. Geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Rasul henteu usul ilallah. Atuh urang geus sebagai umatna, atuh usulkeun ka Gusti Allah, ngobrol jeung Allah, loh. Endek ka mana? Endek kondangan. Siapa mau usul ke Allah sih kos gitu. Dan bantak, nah carana, iyalah aku dihitung-tung ku guru mursyid. Nah iya carana mahfudun bittabaiyah. Boro-boro orang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktek bae hayang sor gabaya nafsu. Ketika di awak urang ieu aya ka nyeri dipikeun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae. Teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang. Datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun. Teu bisa kajen gua kumaha. Berarti nyana yang sesenangan. Di dunia mah lain tempat sesenangan.
jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin orang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atuh Kangjeng Nabi Ayub bae ge atuh pan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh batur nyalingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kur naik motor mio wang wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen kumaha ge ngan engke beda bae ieu mah keur carita metode aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih tasugan bae ente nu eta atuh kama qala syair wallahu a'lam